Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji sareng syukur panjatkeun ka Jati Rubi ka Gusti Anu Maha Suci. Alhamdulillah dina dangat ayeuna dinten Sabtu mayunan bumi urang tiasa kempel ngariung di patempatan pamugia langkahna anu ngalangkahkeun ka ieu hiji patempatan cik aya di Gusti Anu Maha Suci dipaparin kasehatan kalancaran tur kabarokahan. Biasanya sempuring ampun paralun sejak nyungkeun widi sareng kariduanana khususna tatangi anu caketna anu kagiridik ku sadaya keluarga besar Putamong Layang khususna ku para tamu uleman oge khususna ku para pedagang pamugi aya di Gusti Anu Maha Suci sadaya anu ngempel ngariung mumpulung rejeng di hiji patempatan cing aya di Gusti Anu Maha Suci dilungsurkeun kesehatan kabarokahan oge rezekina cing aya di Gusti Anu Maha Suci dibarokahkeun nu eta mah anu ari jalan apunten nu kasuhan sumring restu mawantun dina ieu saat insyaallah sakedap deui urang buka ku hiji pagelaran ti Putra Maung Layang khususna seni dubrik nu aya di Kampung Mang Layang, Desa Cianjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong. Alhamdulillah dina seni dubrik ieu pun lanceuk ngarojong ka simkuring oge khususna kolot simkuring ti Putra Sinar Kancana Abah Jana anu tos biasa ngarojong luar biasa simkuring sejak nyungkeun widi sareng ridona ngaturkeun nuhun tos tiasa ngalangkahkeun oge kasadayana nayaga nu tos tiasa lungsur ieu ka patempatan ngaturkeun nuhun apunten nu kasuhun memilih kirang panampianana oge khususna ka Bun Raka ka Abang anu tos tiasa lungsur ka ieu patempatan di medal kahuripan bagja bagia sumkuring tetiasa malas naon wae anu hal rupi kupun Raka disangakeun ka Putra Maung Layang sumkuring sakali di sejak nyuhunkeun hapunten nu kasuhun gua bilang kapan nampian anak kirang mernah sumkuring sejak ngahaturkeun nuhun rewu nuhun pamugia Gusti ngagentosan sagala karugeran bahwa kisah daya hapunten nu kasuhun saburi urang kawitan wae ku para sepuh ti Putra Maung Layang urang sejak bubuka sejak sumujud ka Gusti Anu Maha Suci jemerna kapaluhur karo urang sadaya hakikatna ka urang pribadi nu aya dina wujud urang pray bagiakeun gerakeun urang pamparen seni nu aya di diri urang pamugi aya di Gusti Anu Maha Suci dipaparen lungsur langsat mangga ka kasepuhan urang buka wae ku kidung mangga ka Abah diaturan ka payun sedangkap rek sareng urang kali ka payun sadayana urang kali urang bagiakeun bray jaluah kidung sok lungsur gelis kasep ka lapangan ka Abah dilungsurkeun ka payun urang ngarenung sakedap pamugia sadayana nu aya di lingkung cing aya dina kasehatan kalancaran tur kabarokahan hapunten nu kasuhun sumring tos sumawantun bray urang buka kidung lungsurna pagelaran Putra Maung Layang ieu mangga tangtuna kanggo kasubuhan ti Putra Maung Layang urang sejak ngawitan merdi asihna Gusti munajat kanu kawasi malabandan panginten ieu acara kenging restu ti sadayana utami ti kersana Dat anu maha kawasa urang kawitan ku mangrupi gending hariring kidung kapihatur wilujeng di kawitan
Bismillahan. Welcome. Kalau putra mau raya. Pembawa gelar rakyat acara Pemukti api dua kisah datangnya Memberikan asih bagus Sikan saudara yang pindah-pindah amat Orang kacarawan Raya bila seni budaya Anu Bandung khusus di Bandung Barat Kreasi anu baris ditampil Budaya anu baris ditampil Berai caang ngarawang
Goda mana kada kenal,